Nya tuh ngigelna heboh pisan atuh jogetna. Nya Kang heboh atuh abi mah ngigel geus jaipongan teh meuni langsung heboh eta teh kabeh aracak-acakan. Matak ai ngigel tong heboh-heboh teuing sih sawajarna. Ieu mah ngigel asal-asal ngigel jadi kabeh kadarupakan. Tuh maruragan eta teh gelas jeung piring pareupeus. Nya Kang eta saeutik eta teh Kang ngan aya salosin-salosinan. Sia kudu digantian saci. Akeun ke digantian ku nu plastik Kang. Ame teu peupeus deui. Masih sasarengan dina acara SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO memang cespleng. Parantos diputerkeun tadi Pak Ahmadnya anu aya di Jatinagara, judulna teh Sumpah Janji oge neme teh anu disuunkeun ku Mamah Eti nyaeta Awet Rajet. Raos pisan Awet Rajet lagu jaiponganana anu disanggakeun ku grup Suanda Jaipongan Suanda, grup anu dihalangkeun ku Ibu Hajah Ijah Hadijah oge ku Kang Samin juru alok nate Kang Samin. Mugi katampi kae ka wargi sadayana. Sok diantos deui di 861-9412 mumpung masih aya waktos kumargi ajan asar dinten ieu nyaeta tabu 3 langkung 18 menit. Kang eta Kang namanya tanya lagu eta nange Awet Rajetnya tengah peting jemplang jempling. Naon lah teh kitu sih. Nya tapi raoseun pisan abi ngigel eta Kang di luar Kang. Sampai nanti sampai gelas jeung piring eta teh maruragan jadi barulah. Nya tuh ngigelna heboh pisan atuh jogetna. Nya Kang heboh atuh abi mah ngigel geus jaipongan teh meuni langsung heboh eta teh kabeh aracak-acakan. Matak ai ngigel tong heboh-heboh teuing sih sawajarna. Ieu mah ngigel asal-asal ngigel jadi kabeh kadarupakan. Tuh maruragan eta teh gelas jeung piring pareupeus. Nya Kang eta saeutik eta teh Kang ngan aya salosin-salosinan. Sia kudu digantian saci. Akeun ke digantian ku nu plastik Kang. Ame teu peupeus deui. Ci urang absen heula Ci. Nya Kang absen heula ieu teh nuju ngadarangukeun acara SGP Radio Samhan. Wilujeng sontennya, wilujeng sonten kangge ka Mamah Warsih. Nah, Mamah Warsih anu aya di Keranggan mugia nuju ngadangukeun sing sehatnya mamahnya. Oge teu hilap kangge ka Ibu Asmiati nu aya di Bantar Gebang, wilujeng sonten, wilujeng ngadangukeun. Teu hilap kangge ka Kang Amsori nu aya di Rangkas Dengklok nya, wilujeng sonten, wilujeng ngadangukeun. Pak Amin sareng Ibu Amin ieu teh ka mananya, wilujeng sonten, wilujeng ngadangukeun. Mugia katampi hiburan ti Radio Samhan. Oge teu hilap kangge ka Mamah Yati nya nuju ngupingkeun siga nama wilujeng sonten kangge ka Mamah Yati nya mugia tiasa engklak-engklakan eta tadi di nanti di Bumina. Engklak-engklakan naon Kang engklak-engklakan. Engklak-engklakan joget. Nah nya sugan Mamah Yati joget entong siga ici Mama ngada lupakan ici mah tuh jadi gelas jeung piring pareupeus. Oge wilujeng sonten kangge ka
Kum itu terus lami itu ke mana kum tanya. Oke, Mbak Susi nu aya di HI namanya teh Miss Kolongkul dan ngebelnya kumagi HP-na diangenya teu tiasa diangkatnya upami dia teu diangkat berarti gosong nyecinya eta mah lamun masak Kang mun teu diangkat lah gosong mun masak nanti masak nogra sok tong diangkat-angkat gosong Kang nogna teu bisa dimakan wajanna teu dimakan. Nyanya Lujeng sonten oge Kang Eka Bapak Haji Eman nu aya di eta Kampung Rambutan mugia katampi Kang Eka Pak Haji Eman oge Abah Kiki kamana Abah Kiki teh kamari teleponnya Lujeng sonten Kang Eka Abah Kiki nya oge teu hilap Kang Eka Kong Dahlan Abah Dahlan Lujeng sonten aya telepon sih urang angkat sih sok akang diangkat heula tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nambi. Oh nambi mama teh nambi mah enggak mah nambi sok hoyong nambi naon mama. Neng Ici mama bade nambi. Sumangga mama bade nambi sabaraha piring. Hoyong bulan madu. Bulan madu ka mana teh bulan madu? Ka bulan atuh ah. Ka bulan ya bulan madu. Bulan madu teh ti saha teh? Ti Ibu Cici. Ibu Cici bulan madu. Aduh meni resep bulan madu. Ici jadi hoyong bulan madu deui eta teh. Heeh ka Bantar Gebang. Bulan madu ke Bantar Gebang. Bau atuh Ci. Heeh da resep bau-bau Ici mah. Gitu ah. Mampu teh mah bau. Mampu teh Ci. Ih, peuting mah kilang bau masuk resep kanu jengkol. Itu kamam tarasi lebih bau. Tah tarasi gini nya tarasi mah eta mah muhun punya asin teh. Mama bulan madu sok dikitun-kitun deui kan. Kanggo Kapayanto manawi monitor. Mama Yati di Priuk. Mohon Mama Yati. Mama Eti. Mohon. Tadi teh aya Kang Ahmadnya. Kang Pak Ahmad mohon. Pak Ahmad mohon Kang Ahmad hatur nuhun gupayanana. Mohon. Kanggo Ibu Joremi, kanggo Ka ABG Margahayu. Atah ABG Margahayu. Kong Dahlan ABG Margahayu Aki Dahlan. Aki Dahlan. Sumun teras Kang Kanggo sadayana bae anu sadayana. Bade ngaheulang deui teh atuh teh bulan maduna. Itu. Moh sok bulan madu teh kumaha atuh laguna eta teh? Yang no Ili simbe katresna nepungkeun dede geuning bari neutep dina lolongkrangna kicep urang sawang Kang Dedi lalang teh anu rek eunteuk peuting mulan teh nyaangeun deui nu teu weleh aya nu ngagerecokan ya. Oh, kita yang ngagerecokan ya. Hatur nuhun Akang. Sami-sami nuhun hatur nuhun. Salajeng nama ngadilajeng. Mangga. Hatur nuhun ya Mama. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu ngagarecokan eta teh Kang eta teh sigana atul teh. Oh, eta atul jadi teu bisa ieu jadi kudu digaro heula. Henteu eta aya incu enten teh aya nu ieu. Oh, sugan teh atul. Mun atul sok kaganggu Ici. Iya bege mun atul teh teu bisa naon Kang kudu digaruk. Digaruk ku naon? Digaruk eta ku ieu teh Kang ku kurang gaji. Digaruk kurang gaji mah atuh lecet atuh Cik. Iya, abi mah resep nu lecet. Ici sok aya wae teh nya. Tong anu teh tong membagahan teu bener atuh Cik mah nya digaruk kurang gaji sekalian we digarukna ku bedog.
Ih, aku bedog mah seukeut pisan, Kang. Sok ade atos deui nya Kang Eka wargi sadayana. Tapi geningan bade asar katanya ayeuna teh parantos 15 langkung genep asar 15 langkung 18. Tah ieu mah tiasanya diputerkeun laguna heula kangge ka Mamah Nenti laguna teh nyaeta Bulan Madu ti Ibu Cicih Cangkurileung. Cih urang bulan madu Cih. Ayo Kang urang bulan madu. Bulan madu ka mana? Ka mana we Kang eta anu enak Kang bulan madu teh. Eta we Cil bulan madu ka itu Cih ka Eropa. Eropa teh di mana Kang? Tah eta aya tokona teh di Garut. Oh eta toko Eropa. Ayo urang bulan madu.